Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadaya tiasa tepang deui dina wanda anu maneh tegasna urang syiar dalam syair milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah anu kusim kuring dipika hormat kalian dimuliakeun Allah. Teu boleh-boleh sim kuring umajak mugia dina Ramadan ieu mibanda kabagjaan. Naon bagjana, naon nikmatna tergantung urang ngeusian dina Ramadan. Tah ayeuna urang sadaya dina Ramadan teh lain ayoh we urang teh nya nahan lapar nahan haus kumacaran molor jeung peureum teh sanes kitu jamaah anu dimuliakeun Allah. Tapi dina sasalami urang ngalaksanakeun Ramadan teh sing loba naon maoskeun Al-Qur'an. Jadi lamun urang maca loba seueur dawam maca Al-Qur'an sakasayan tina hiji huruf maka 10 tina kasayan. Naon margina kasauran Abi Ummah radhiyallahu an nyebatkeun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syudhiyan an la sihami. Ieu kasauran ti lungsurna ti Abu Hurairah radhiyallahu an anjeunna nguping ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen sing sajalmi anu resep maca Al-Qur'an maka eta kelak Al-Qur'an baris nyafatan urang sadaya. Subhanallah, indah luar biasa teu pira ya, maca Al-Qur'an dan maka hade ulah peda-peda eta ya. Ceuk bari paosna anu penting maca Al-Qur'an tapi tetep waratilil Qur'ana tartila. Ulah nepikeun ka poho kana masalah naon hukum bacaan Al-Qur'ana. Lain maca Al-Qur'an teh asal sageunahna sakayangna nya. Al-Qur'an lu di mana wae, nyimpenna di mana wae, nyepengna kumaha wae, teu kitu. Naon margina lamun urang resep kana dawam Al-Qur'an maka kelak di yaumil kiamah eta Al-Qur'an teh baris nyapatan urang. Ya. Naon? Margi hiji huruf 10 kasayan. Bayangkeun atuh. Tah makana dina Ramadan ayeuna sok cing seueur maos Al-Qur'an ya. Ayeuna jamaah, ayeuna jeung keluarga, atuh lamun teu tiasa jeung keluarga dongkap ka kantornya di mana wae pokona urang keur nyalsekeun ini sok atuh candak kudu gancang kana maos Al-Qur'an. Insyaallah janten berkah eta teh jamaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabara 180 kasayan bayangkeun. Mata kacida urang rugina dina Ramadan ayeuna lain dina hartos urang sadaya. Dina Ramadan teh sangeunahna ya. Tah insyaallah kaberkahan tina Al-Qur'an naon margina hudal lil muttaqin tidinya Al-Qur'an pasti masian pituduh ka urang sadaya. Nah bagja indah nu taya hinggana. Kual ieu Al-Qur'an jadi momentum kabagjaan urang sadaya. Sok naon margina anu dipikirnya anu dipikar resep ku Allah teh boku Kangjeng Rasul lain ayeuna sadinten urang teh 3 juz 4 juz kadituna teu aya deui ya canes keun nu penting mah urang salami urang hirup urang di dunia minimal urang pernah hatam Al-Qur'an ya, jadi teu bisa ayeuna 2 juz 1 juz nu penting urang mah ngeureuyeuh bari jeung nikreu we sadinten saayat ceuk bari paosna 2 dinten 2 ayat atan bisa dinten 1 juz. Naon margina ieu nu tiasa nyanda kaberkahan kabagjaan urang sadaya. Jamaah anu dimuliakeun ku Allah. Intina Ramadan ulah dugi ka dikantunkeun aosan-aosan Al-Qur'an anu baris nyandak kabagjaan kangge urang sadayana. Sakitu nu kapihatur jembar manah nu teda. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.